Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulin sadaya bade ngawawancara paguron seni bela diri Gajah Putih Mega Paksi Pusaka Paguyuban Pangandaran. Ieu sareng ketuana aya Abah Dayat. Namina paguyuban pencak silatna naon, Bah? Namina Gajah Putih Mega Paksi Pusaka. Iraha diadekeunana. Di tahun 82. Naon wae jurus nu aya dina pencak silatna? Anu jurus dina pencak silat aya 24 jurus. Nah itu susunan jurus itu tinggali ke gimana? Tinggali jurus 24 jurus. Teras naon wae nu aya dina pencak silat teh? Senikna aya Nuhun. bela dirina pas buku bela dirina mah itu kan anu dieu mah senikna. Dari bela dirina mah terpuguh aya terus aya. Dina jurus itu tinggali jurus aya 24 jurus. Tinggali bae eta jurus susun potong. Seueur. Ana kasenian pencak silat di Pangandaran terus langgeng. Ya panginten kumaha aya ieu na upami aya muridna panginten langgeng keras ngalatih aya muridna mah henteu kalatih. Eta hiji ieu mah teu aya murid. Lamun murid seueur murid terus biasa aya setengahna leles aya itu moal langgeng. Kami latihanna di dieu. Di dieu latihan mah. Upami muridna keyeng hoyong latihan terus duwi ka tiasana tiasa langgeng. Ari ayeuna seueur muridna. Aya seueur ari murid kan gitu aya latihanna sok ini aya 10, 5, kadang di sapola. Nah iya di sapola itu 4. Dan gitu ayeuna mah henteu model teu fokus. Model serius latihan tiap jadwal Jumaah malam Sabtu saminggon sakali. Eta kadang-kadang sok aya nu teu aya gitu. Latihanna seminggu sakali. Seminggon sakali.